para kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul, incak bagian ka-21. Barang harita ngadangu cariosan Cep Beni yen cenah pajarkeun Cep Beni teh cenah para mitra rek ngarujuk ka Nyi Mas Malati atuh ajengan mulyana tuluy nyarita. Ieu atuh Cep Beni, insyaallah perkawis maksad Cep Beni ku ama bade disangemkeun ka Nyi Mas. Nanging moal awak ayeuna jalaran Nyi Mas nuju barang damel keneh. Kumaha upamingke pasosonten Cep Beni ka dieu deui nu tangtos kitu-kitu kieu aya kaputusan ka Cep Beni. Manawi ari nuju rineh mah tiasa kahartoseun ku anjeunna kalayan aya waleran nu kahartos ku Cep, saur mamajengan mulia munut sarantos deui ka sonten. Ya gitu saya tuh insyaallah ke pasosonten abdi tabu 5 ka dieu deui pinten mama. Mungpunten lah ku mama sareng ku ibu kedah seep-seep disaurkeun ka Nyi Mas. Jalaran abdi teh sarasna mah hoyong ngabangun rumah tangga sareng anjeunna teh muka pengker-pengker mah dianggap cocobi we kanggo diri abdi. Cep Beni sadar kalawan janji rek datang pasosore. Insyaallah ku mama wade disanggemkeun sajelasna ka Nyi Mas. Mung antawis kaputusan beureum hideungna kumaha saur anjeunna? Balar mama ajengan mulia. Geus kitu mah jep sajar empe meuni asa jempling. Nu kadenge di luar ngan sora harita teh turaes jeung anu beger patemalan jeung baturna. Teu sakumaha lila ngong anu azan asar di masjid. Alhamdulillah geuning tos asar ieu teh ibuna meuni teu karasa waktu teh nyerelek. Punten encep ku ama dikantun heula bade ka jaman. Kumaha mama sabangsulna abdi ge bade permios we. Injang koleh pasosonten abdi ka dieu deui. Cep Beni pamitan rek bali. Harna kacandakeun teuing atuh Cep pada lingi-lingi we kainya. Giri bade aya kapriyogian heula kan sanesna mama. Gambil ke abdi ka dieu deui. Bu permios bade wangsul heula. Mangga atuh Cep mung punten we teh acan kapayunan ieu ka ku kumun anak. Belar Ibu Haji Romlah. Sawios bu lah. Yang gigit tangtus tepang. Aki mangga tuh digantun lagi ku abdi. Cep Beni bari nyolong krong ngajak sasalaman ka Aki Edeng. Bade ka mana Edeng? Aki Edeng nitip beungi. Bade wangsul ki. Beungi aya ku enga-enga teuing atuh. Nya moal kaya bakeul ya ka abdi. Insyaallah ge sonten lah ka dieu. Mangga tuh ki. Mangga aja wilujeng angkat atuh. Temal Aki Edeng jut Cep Beni jeung Rija tarurun. Naraleos balik heula anu teu kungsi lila Aki Edeng jeung mangsapnan pamitan barali. Ngan sarji nu teu milu balik sabab dicarek ulah ka balik ku Nyi Mas Malati. Dadakuna mah minta dibantuan ngepel. Padahal lamun pok sarji teh hayang sina tuluy di dinya. Samodel nu tukang-tukang sabab hate leutik namah ka Nyi Mas Malati neuneun harepan ka sarji. Samalah tibareto keneh nganya kitu ari jiwa awewe mah ampir rata-rata tarawani terang-terangan nyarita aya harepan ka lalaki. Sabada mamajengan mulia-muli ti masjid lajeng nyauran Nyi Mas Malati. Nu harita Nyi Mas Malati reng seta salat asar di kamarna. Kalawan teu hararese gancang nyampeurkeun gek diuk ngareneng jeung Ibu Haji Romlah. Teu lami mamajengan mulia lajeng sasauran ngajelaskeun sakumaha maksud Cep Beni hayang balik deui ka Nyi Mas Malati. Kalawan naon rupa caritaan jeung jangjina Cep Beni disaurkeun ku mamajengan mulia. Mali Ibu Haji Romlah oge ngiring sasauran nanging henteu sacara maksa Nyi Mas Malati kedah kersa diwangsulan deui ku Cep Beni para mitra. Anu hartina mah gumantung kana pamadegan jinisna. Meunang sawatara menit Nyi Mas Malati teu mere kaputusan naon-naon. Anggur melenguk tungkul atuh mama ajengan mulia tumaros deui. Tah kitu maksudna Cep Beni datang ka dieu teh Nyi Mas. Eta kumaha pamadegan Nyi Mas narido dibalikan deui ku Cep Beni nah henteu. Kerama kitu jeung ibuna boro-boro ayeuna najan mung ngaran Nyi Mas tepung jeung Cep Beni ge teu nyarek teu nitah kumaha pikiran masing-masing. Ongkohan kerama tiba heula kitu boga niat ngareremokeun pijodoheun anu jadi anak. Are kasih dadap kasih waru ge kumaha pikiran Nyi Mas eta mah. Ngan keur kolot menta kanu bener kanu bager kanu jujur nu baris mikanya jeung bela disagigireun getol ibadah teh eta kumaha pikiran Nyi Mas. Ama minta jawaban supaya puguh nepikeun anak ka Cep Beni. Sabab sore teh manehna rek ka dieu deui nya teh mentel kaputusan ti Nyi Mas. Duka tu mama dina waktos Imam abdi teh acan tiasa masihan waleran nu pasti. Jalaran tanyirian kapungkur ge disangki abdi mangircakeun sareng Kang Sarji acan lipur.
Numawi tadi abdi teu nepangan oge malih mah upami diemut-emut ku aya abdi kamari ieu kenging kamusibatan ugi kahilap ka ama sareng ka ibu gara-gara ti anjeunna kagungan sangkian awon. Dopami anjeunna henteu kitu mah teu can tangtos abdi teh janten naon teh aya kajantenan kitu oge ama cek Nyimas Malati ka Kara Cumarita ngajelaskeun tina kanyerian ti Cep Ben. Ari cek ama mah salahna Nyimas mere jawaban ka Cep Beni. Kudae kun teu dibalikan deui ku manehna ngara manehna teu jodoh deui bari ku Nyimas teu dibere jawaban pisan. Kapan ka Imasna madak jadi dosa atuh kumaha manehna ngara puguh pikiraneunana. Perkara kanyerian uka tukang-tukang sanajan ku Imas teu dicaritakeun oge pikeun mah geus bisa nyawang. Kana pasti nyerina ngan moal aya untungna lamun rek inget-inget kana kanyerian bae. Nunggeus manggeus etong diugit-ugit deui saur mamajengan mulia ngawurukan tos kitu mah nembe Ibu Haji Romlah sasauran. Nya Mas bere jawaban atuh lah henteu mere jawaban pisan perkara daek henteu mah dibalikan ku Cep Beni eta mah karib kumaha pikiran Imas saur Ibu Haji Romlah bari neuteub ka Nyimas Malati nu keur tungkul. Kumaha engkewe di mana anjeunna leres bade ka dieu deui Ibu cek Nyimas Malati bari terus ngoloyong asup ka kamarna. Samalah panto kamarna ditutupkeun goledag Nyimas Malati ngedeng dina kasur kituna siga nu terus ngalamun atuh mamaajengan mulia sareng garwana teu sasauran deui teras we. Ibu Haji Romlah mah angkat ka pawon maksudna bade mirunseun ngahaneutkeun sangu. Ari mamaajengan mulia kaluar teras ngoreleng ka pipir ningal Mang Nawawi bade gana nu keur nyeboran tangka tomat nu geus parentilan. Harita Nyimas Malati meuli siga nu antengna keur ngalamun. Gerendeng nyarita jero dadana bari nanggeui sirah. Lamun haben di pikiran mamatak gering ngalang layung aing teh. Ari ras inget kana kanyerian ti Beni. Aing dipitnah majarkeun Mang Nircakeun jeung Kang Sarji, padahal Kang Sarji nu sakitu lumbuhna. Sakitu jujurna jeung sopanaker. Salila aing wawuh jeung manehna can pernah boga kalakuan goreng atawa nyieun pidorah kawin. Komo kitu masena kasebutna sok nganyerikeun diri batur. Sigana teh bararain naker. Tapi ari Beni kasebutlah salaki aing geus kumawani ngaraheutan kana hate. Sokomo lamun seug aing jauh tinu jadi kolot. Caca kasebut saimah jeung kolot aing ge sakitu wanina. Mending ngarekeun ka awewe tukang ngajualan diri. Aina hayo aya pikiran rek malikan deui ka aing. Nuwuh bedana samodel nyiduh diletak deui. Payus disebut jelema kandel kulit beungeut oge dalamun aing teu rapok mah ka Kang Sarji menta dikawin ku manehna sabab teu lagi aing neuneun harapan ka manehna. Padahal Kang Sarji tepok atus terang-terangan nyarita nikahayang ka aing. Meureun aing ge moal mikir dua kali pasti ku aing ditarima. Sanajan nya manehna kasebut jelema nu eueuh kaboga bari cicing di nurut dideungeun-deungeun. Keur aing mah moal mikirkeun kana urusan kitu. Pokona mah nu cop kana hate jeung baris bumela mikanya ka diri aing jeung kanu jadi kolot. Sanajan diri aing boga salaki ka jelema nu jegun cukup dunya oge. Sakira jiga awewe anu dek dipake papaes rumah tangga mah eueuh hartina. Dengan saukur dipake keur kapuasan hate lalaki mah keheulaanan. Komo kanu sok nganyerikeun mah sudi najis abrig-abrigan teuing aing teh. Kumaha atuh pijawabeun aing ka Beni ari ku aing ditampa. Kumaha maksud manehna rek malikan deui aing geus karasa kanyerianan. Ari ditolak sok sieun manehna nyieun ka kasaran. Leuheuh ku kasar kumaha lamun ku jalan lemes. Nu kasebut marabunan ku teluh meureun aing pae. Kitu ge lain ku kersana pangeran. Aing jat wae kitu mawa Kang Sarji. Ari ngejat mawa Kang Sarji matak nimbulkeun kadorakaan kana jadi kolot. Sajabana ti kitu aing jeung Kang Sarji can katalian hukum laki rabi. Ngamaning terus terang wae cacarita kan jadi kolot yen aing hayang kawin ka Kang Sarji kitu. Ari terang-terangan kan jadi kolot sok sieun Kang Sarji teu daekeun ka aing. Akhirna aing jadi era sorangan. Mun sisiniran teh mah meureun kanyere di korangan malati kapipir-pipir. Awewe amun sorangan lalaki teu mikir-mikir. Kitu gerentos hate Nyimas Malati ngadon kata lanjuran itikad ka mana-mani. Keur kitu kadenge sora Mang Nawawi bade gana ngagegero bari ka ketero kana panto kamar. Nyimas, pokna atuh Nyimas Malati gancang orejat siga nu reuwas sarta nanya. Saha? Mang neng, temal Mang Nawawi kojeng Kang Nyimas Malati ngalengkah rek muka panto. Ana brai horengnya Mang Nawawi.
Aya naon Mang Nawi? Tanya Nyimas Malati bari neuteuk. Itu neng sudah sambung di payun Sun. Aya Syekh mati mana? Dan Beni Sun. Tema Mang Nawawi. Aya Beni. Jeung saha ka dieu na? Nyimas Malati siga nu ngagebeg. Nyari rawe Sun ngabantu motor Vespa Sun gitu. Geus ka dieu deui eta jelema trek naon cenah Mang Nawi? Cek Nyimas Malati. Nyari tarada daria budina bakuraweun. Suduga jeung Nyimas mangawin tepangan. Bejakeun keur eueuh kitu Mang Nawi. Nyimas mah nyari video saeunya sih makanya nama teh terus disanggemkeun aya semua surmang teh. Cek Mang Nawawi. Atuh kapaksa daek teu daek ku Nyimas Malati ditemonan ka hareup. Kasampak Cep Beni keur melenguk reket cenah kadenge sora panto ngareket. Gilek Cep Beni ngaliuk kana bre horeng Nyimas Malati. Pubuh hate Cep Beni meuni nyeblak campur ato. Dumeh patepung deui jeung popotonganna mangkaning Nyimas Malati katingalina asa angger bae geulis. Majarkeun teh ceuk Mang Nawawi teh mah lamun ditepungkeun jeung popotongan asa tidak goresiku. Mas damang Mas. Cep Beni ngorejat nangtung tuluy ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman. Pangestu tema Nyimas Malati bari patarema dampaleungeun. Sedeng budina mah tetep alun sabab hate teu merean yang perkeun popotongan. Tadi akang bada lohor tos ka dieu Mas. Nyimas nuju repot cenah barang damel dipengker. Atuh kamari ieu kahalangan ku 3 dinten akang ti dieu malitos kantos monok kenging sawengi direncangan ku Jang Sarji. Cep Beni ngajelaskeun sorangan. Kalawan dina basa-basa ngadak-ngadak Adam sabab rek aya harpan deui ka Nyimas Malati. Geuning sisinanteng teh nganggo keur sarumpaheun deui. Aya naon atuh ngaperyogi ka mama tanapi ka ibu? Nyimas Malati tetep nyarita daria. Periogina mah ngahaja hoyong tepang sareng Nyimas bere parantos lami teu tepatang. Kalasan ayeuna ditepangkeun di dieu atuh akang teh ngaros bingah we kalayan nganuhunkeun kana kawilujengan Nyimas. Saperkawis kitu kadua perkawis bade anu ditaroskeun ka Nyimas teh. Naroskeun perkawis naon Kang? Dupi mama sareng ibu kantos sasauran perkawis maksud akang. Sasauran dupi kitu? Mun eta kumaha pangimut Mas atuh? Teu kumaha kieu we mutan abdi mah teu ngaler teu ngidul. Tema Nyimas Malati lamun kadenge kudu salancar mamatak nyentung kana hate. Laras ari teu teh teu ngaler teu ngidul teh mah mun nu dimaksud ku akang mah naroskeun perkawis nu tos disaurkeun ku mama sareng ku ibu ipa Imas. Eta kumaha kinten-kintenna Imas narido upami urang ngawangun dari rumah tangga. Cep Beni nanyakeun pamadegan Nyimas Malati. Ngawangun di rumah tangga sareng saha Kang? Nyimas Malati siga nu pura-pura can ngarti kana maksud Cep Beni. Mun sareng akang. Kayaknya Kang Beni sateacana abdi masihan waleran abdi bade tumaros ka akang. Upi akang sasauran dieu teh sadar. Cek Nyimas Malati nyarita asa beuki tegas. Bari neuteub kana beungeut Cep Beni. Nyimas nganggo naroskeun kitu sagala. Moal pati-pati akang sasangbeng kitu upami teu disarengan ku kasadaran lahir batin. Saresna akang gaduh harapan hoyong ngawangun deui rumah tangga sareng Nyimas. Oge langkung ti payun akang bade nada dihapunten lahir tu makaning batin. Karena sagala rupi kalepatan sareng kahilapan akang ka Imas. Akang sadar rumaos midamel hiji tindakan utang tos matak ngarahkeutkeun hate Imas. Nanging akang janji kalayan Allah sareng malaikat nyaksian kana cariosan akang. Tibang tidak ina mah akang teh moal bade milampah naon teh nu ngajantenkeun jahit manah Imas. Akang leres-leres ku ayeuna hoyong rumah tangga sauyunan. Rumah tangga nu bagja demi Allah akang sumpah kanu maha kawasa moal bade jalil janji moal sulaya udara tina tali gadang. Cep Beni beak-beak cumarita kahareupeun Nyimas Malati kalawan nyumpahan diri sorangan. Nu memang bener-bener Cep Beni ku ayeuna rek gumela kalawan rek satia kanu jadi pamajikan. Aya caritaan kitu ti Cep Beni meunang sawatara menit Nyimas Malati teu lemek teu nyarek. Sirah melenguk gado antel kana dada sedeng ramo leungeun ting arutek. Kawas ramo keuyeub keur nikel-nikel tungtung taplak meja. Keur kitu torojo Sarji mairan cai kopi sacangkir beling jeung ranginang sakeler. Damang ngaden tanya Sarji teu weleh someah bari nuna cangkir dieusi ku cai kopi beling ngebueu jeung ranginang sakeler. Pangesta jeung Sarji geus kurunyung dewe ya akang ka dieu lah. Tema Cep Beni bari mesem. Atuh teh sawios-wios sasanaos bade unggal dinten ge Kang mangga Kang. Nyengakeun tema Sarji bari juru panon ngareret ka Nyimas Malati nu keur tungkul. Pok Sarji nyarita deui puntenah di kantun Kang Aden. Mangga jeung Sarji ulang ngaros kaganggunya bilih nuju barang damelnya cek Cep Beni. Hatena bunga sabab hayang jongjon ngobrol jeung Nyimas Malati. Gilek Sarji malik ngan teu kebat sabab digeroan ku Nyimas Malati. Kang Sarji, ulang bade keur ieu naon Nyimas? Sarji nanya meni sopan. Payahna ulang ulingnya wios kulam di dieu we sareng Mang Nawawinya.
Margi ari aya Kang abdi teh sok asa kababaraha teh sareng asa teu keung teuing. Cek Nyimas Malati wani cumarita kitu. Satengah rek ngahudangkeun pika keheuleuan pikeun Beni. Nu dipalar Cep Beni munurut tina maksudna, tapi Cep Beni teu riuk-riuk boga hate teu ngeunah. Ari sakawitna bade wangsul ayeuna Nyimas malihna mege tos sasangem ka ibu. Tos we di dieu muling engke bade aya naon urusan teu ka naon teh? Teu kagungan akang mah urusaneun akang di dieu we nya. Mami abdi aya rencang heureuy. Cek Nyimas Malati siga nu ngahajakeun. Nya kumaha kewe Nyimas ngaden punten di kantung. Mangga jang sarji tema Cep Beni. Jep Nyimas Malati jempe deui kawas tadi sirahna melengeu. Sedeng Cep Beni ngareretan bae tuluy neuteub kana palebah dada Nyimas Malati. Renghap Cep Beni ngarenghap narik napas panjang. Duka ningali naon dina dada Nyimas Malati. Deueuh naon-naon dina palebah dada nama ngan duka lamun ningali hunyur sakembaran mah bisa jadi kadinya para wargi sadaya. Geus ampir aya kana saparapat jamna Nyimas Malati can aya keneh jawaban. Cep Beni nanyakeun deui bari radahan kesel. Kumaha Mas ditaros teh aya waleranana piraku Imas teu percanten kana iman akang. Sareng piraku teu ngartos kana sumpah akang anu dilisankeun tadi. Kapan sumpah teh teu kinten abot na hiji sumpah anu maha kawasa. Sumun sumpah ka nu maha kawasa kalayan akang janji moal bade ngalampahkeun hiji hal anu bari saraheut kana mana Imas. Cek Cep Beni ngajukeun pertanyaan nu kadua kalina. Kang abdi moal tiasa masihan waleran ayeuna Kang Beni. Kengkeun sarantos sahandapna tilu dinten luhurna saminggu. Atuh akang bilih ngaraos repot teu tiasa ka dieu wios abdi ge bade ngintun serat we ka akang. Jalan alamat mah aya keneh disimpen ku abdi. Cek Nyimas Malati raja nyarita nyebutkeun menta tempo. Mangga we bade ngemut lagi teh pamanganana insyaallah. Bage to akang ka dieu deui nuhun kitu eta Mas lah. Kumaha kitu sonten akang teh bade unjuk permios we dupi ibu sareng ama angkat ka mana Mas? Cep Beni akhirna pamitan rek balik sabab geus buri. Ama mah rupina nuju di pondok ngabulang ngaos. Ibu mah duka angkat ka mana nya? Tema Nyimas Malati padahal Ibu Haji Romlah aya nuju di pawon. Ujukeun atuh ka ama sareng ka ibu kalayan ulah kirang-kirang ngapunten atuh biraya akang teu wawartos heula kitu. Ya tuh Mas atuh lumayan kang jajan. Kemudian ageng teu Cep Beni ngeupulan duit kana leungeun Nyimas Malati. Geus kitu jut Cep Beni turun tuluy ngahirupan motorna. Geleser motor maju keluar ti pakarangan datang ka jalan dius digas meuni nyempur. Ari Nyimas Malati harita ngajengjen dina teras teu lila ret kana duit nu dikeupeuh. Barang ditingali aya kana 20.000. Leos Nyimas Malati ka jero bari nutupkeun panto hareup kebat asup ka kamarna nyimpen duit pamere ti Cep Beni. Akhirna keur Nyimas Malati dibere duit ku Cep Beni lain atoh lain bunga. Malah asa namahan kabingung keur dirina. Rek ditarima kumaha maksud jeung tujuan Cep Beni. Kumaha sok sieun janji jeung sumpah ukur ngabeungitan. Ari ditolak kumaha keneh sok sieun boga itikat goreng nu teu dipihara. Puguh lamun ditilih ke semu nama Cep Beni nu harita eueuh ulat baris ngabobodo atawa jalir kana janji. Ngan hate Nyimas Malati ku waktu harita teu kabiruyungan hayang ngarangkep deui. Tungtung nama gek we diuk dina sisiris bang tuluy ngahuleng samodel tadi. Ngan teu katalanyuran sabab asa kapegat ku mukana panto kamar. Barang direret horeng Ibu Haji Romlah ngeloa tina lawang kalawan naros. Papaingan ku ibu ditempo ka hareup areueuh horeng teh di kamar geuring. Ari Cep Beni ka mana? Taros Ibu Haji Romlah. Parantos mulih Bu wire saur anjeunna teh bade aya kaperyogian deui kana sanesna. Mun liat saur we sabaros nulungikeun ka ibu sareng ka ama. Tema Nyimas Malati. Harita teh bari ngorejat nangtung. Teu nyaritakeun rek ka dieu deui mah. Saurna pageto bari ka dieu deui teh. Eta kumaha nyaritana ka Imas? Ibu Haji Romlah talete. Mun sasaurana mah kitu we sakumaha disaurkeun ku ibu sareng ku ama. Tema Nyimas Malati bari tungkul. Kumaha dijawabna ku Imas? Duka tubuh mun sakieu we abdi manyuunkeun sarantos. Handapna tilu dinten luhurna saminggu bade ngemut-ngemut heula. Tema Nyimas Malati teu loba nu dicaritakeun. Eta mah ceuk ibu mah kumaha Imas wae ngahalangan moal nitah moal. Gumantung kana pikiran Imas ari dititah ku ibu sok sieun aya naon-naon anu teu dipihara. Kang tu ibu dibongankeun ku Imas ari dihalangan sok sieun bener-bener manehna rek bumela rek satia satu ka Imas. Kalawan bakal aya kabagjaan. Meureun ibu kene nu dosa nu matak. Kumaha pamadegan Imas eta mah? Saur Ibu Haji Romlah kaluar deui ti kamar Nyimas Malati. Samalah Nyimas Malati ge nuturkeun maksudna rek cai sabab geus rek magrib.
tapi tekebat kacaina sabab di luar sada anu kaketrokan Panto. Tah saha deui tah anu kaketrokan Panto teh? Ibu Haji Romlah nyirilik bade ningal anu kaketrokan Panto ana brai horeng bimot pamajikan mangsapna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning bimot mah ngaling bibi. Aduh aya naon atuh teh beri burit-burit ka dieu bibi? Saur Ibu Haji Romlah darehdehna keur. Mumawi bade ka Jang Sarji ibu, wireh itu aya tamu ka anjeunna, asung di dieu keneh kitu. Teh mal bimot bari ka jero tuluy nyorongkrong ka Nyimas Malati sarta nanya. Nyimas damang? Alhamdulillah dina waktu si bisa mulina kumaha. Pangesto Nyimas punten we tadi teh ibi teh teu tiasa ka dieu jalanan pameng tos jang di bade mantuan ngaramet. Panginten kumang ge disangemkeun. Nuhun tadi ge Kang Sarji sasauran ka abdi. Tema Nyimas Malati. Aya saya mah di mana bimot? Ibu Haji Romlah tumaros deui. Saurna mah ti Cipamokolan Bu Haji, saur teh pelai tepang sareng Sarji. Rumayu kubi dibujeng ka dieu ge punten we bade dibantu heula wangsul. Tema bimot jero Ibu Haji Romlah nyauran Sarji nu leleda Sarji gancang nyampeurkeun ka jero. Margeuning aya ibi tos lami bi? Tanya Sarji. Moal tak kakarajo. Nya teh bi tengah aja nyusulan Jang Sarji itu aya saya mah cenah mah ti Cipamokolan hayang panggijeng Jang Sarji. Ulah ka dieu nabi. Tadi bada lohor ayeuna ge di dieu keneh. Bukarek terus ngenong, bukarek balik ayeuna nu matak wayahna temonan heula. Sahat di Cipamokolan teh kan? Nyimas Malati nanyakeun bari neuteub kana beungeut Sarji. Eta nu kapumpur nulungan akang Mas. Teh Mas Sarji nyaritana semukaku. Ayo tuh Jang Sarji bising kaburu magriban ten. Ibu punten atuh ieu Jang Sarji bade dibantu heula. Nah atuh jeung tupungan heula Jang Sarji. Ibu Haji Romlah ngawidian. Bade ka dieu deui Kang Sarji. Cek Nyimas Malati sigan umum ditinggalkeun. Insyaallah Nyimas manawi teh pamengan ibu punten atuh bade wangsul heula Bu. Oh jeung atuh. Bu Haji mah atuh Nyimas mah atuh permios. Mah bimot. Palar Ibu Haji Romlah leos bimot jeung Sarji barali. Dina laleumpangna garancang sabab sieun kaburu magrib. Kawantu harita laleumpangna garancang teu sabaralila. Bimot jeung Sarji geus tarepi ka imah. Koreleng jalan ka tukang nyampak Aki Edeng keur sideang. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Barang ningali rentang-rentang aya Sarji atau Aki Edeng tuluy nyarita. Geuning geus ka dieu. Cek Aki Edeng bari ngareret. Mungkin me aya ibi ka ditu. Nuju naon atuh mayunan hawu? Sieun mangka was lain kolot pengen nyebutkeun ngamanyunan sia. Lain ngamanyunan bibi laki mah geus manyun di tadinya. Aing aya wae. Aki Edeng ngahehe seuri ditungtungan ku bujur dan nyeprut. Geus kitu Aki Edeng nyarita deui. Geura temonan ka ditu aya saya mah euy. Mangganing mawa budak parawan mun ditegepnyakeun. Dibandingkeun jeung Nyimas Malati teh kene ieu abong lamun di lain jauruy leuh. Mah geus sok ka mana-mana wae. Cek Sarji terus ka jero anagok teh nyawe nyampak aya semah tiluan. Duaan lalaki jeung pamajikan. Saurang di budak parawan anakna umur kira-kira 17 tahun. Si horeng para mitra sadaya anu ti heula nulungan Sarji waktu Sarji tas disariksa. Nepi ka Sarji disajag-jag deui ku jasana urang saurang lalaki nu nganjang. Anu katelahna teh Bah Gopur. Isina eta mah barang Islami. Cek Sarji atuh semah tiluan ngalieur pok Bah Gopur nemalan. Parados jang kumaha damang ujang. Alhamdulillah bahaya pangesto dina wangkeun dieu mah. Samulina pume damang teh Sarji bari sasalaman. Barakah jang. Bu damang Bu. Sarji nyolongkrong ka pamajikan Bah Gopur nu katelah Bu Ira. Pangestu ujang uli di mana atuh? Temal Bu Ira. Ruang sultidinya ti dirang ti mamajengan mulia. Is damang is. Sarta Sarji malik tumanya ka anakna Bah Gopur nu katelah nyinining. Pangestu samulina kumaha? Tema nyinining bari ngagelenyung imut. Alhamdulillah is. Tahu sabaraha sumbing? Sardi nanya ka Bah Gopur. Wada lohor ka dieu mah jang. Nya kitu we ka dieu luga glego we jang isin-isin di abah teh. Maksakeun maneh awahing ku emut we ka ujang. Babaku nama ieu si Nyai menipok deui naroskeun ujang. Beres teh aya ka ditu-ditu cenah. Cek Bah Gopur bari nunjuk ka nyinining nu keur tungkul menilunggu.
Bohong Tangjang Sarji majar keduga glegok pada itu gerak timani barang canak sagala cek Bi Emot bari nyokot lampu tempel rek diminyakan. Lah bebanturan ge pika isinin ujang malum mana we majarkeun deh. Tambah kepa teuing ukur cangkurang bongkang oleh-oleh ti gunung. Ngarepotkeun atuh bah. Ngarepotkeun naon ujang tamilu gaglegok we mah kitu. Tema Abah Gopur. Bah punten di kandungan teh bade ka zaman heula tos magrib. Cek Sarji maksudna rek abdas. Mun sakantena Abah ge cacan abdas jeung jang. Mana sok atuh geura kacai ka ditu jeung si Nyai di Singapura akhir magrib. Cek Bah Gopur. Bari ngorejat nangtung kitu diirah jeung nyinining tingkuniang nangtung. Tong kalebak Jang Sarji wisi laleueur di dieu we di urang yeuh da ayeuna mah usumur ge aya caian. Mangna keur mandi tadi bibir. Cek Bi Emot jeung Sarji jeung Semah Tarurun tuluy kacarai. Peutingna sabada salat magrib berak sararea dalahar ngalingkung di tengah imah. Ngan teu milu ngariung teh Aki Edeng kitu sote lain teu diajakan ngariung. Ngan Aki Edeng teu daekeun sabab ceuk manehna dahar aki-aki mah matak ngerahkeun. Sok sieun batu keur dahar. Teu sakumaha lila Semah jeung pribumi dalaharna geus rengse. Harita Bi Emot ngakutan wadah urut dahareun. Samarah nyinining pipilueun ngakutan karep nawarek tuluy ngumahan wadah ngadi care ku Bi Emot. Bada dalahar tuluy ngawarangko ngaler ngidul meni aruplak nakal. Ret Bah Gopur ngareret ka nyinining anakna. Nyai hareudang ngageberan we ku sabutangan teh. Bah sahareudang di mah bah. Geus hareudang di dieu mah euis ongkohan tos sababaraha dinten teu aya hujan. Cek Bi Emot mairan bari ngeusian deui gelas. Nu karosong ku caieun teh meni ngebul keneh. Hareudang manis ditepas ka ditu atuh Nyai. Tah laras ditepas raos gratis. Euis rencangan atuh Jang Sarji bilih euis keungeun. Cek Bi Emot siga nu ngahaja ngahatean. Ongkohan Bi Emot geus nyahueun yen nyinining aya harepan ka Sarji. Sabab indungnya nyinining geus cacarita ka Bi Emot. Koloyong nyinining kaluar dituturkeun ku Sarji. Gek dariuk dina babalean sakedapan mantra nyinining jeung Sarji. Eueuh nu ngaromong itu ieu ngabetem, ieu balem siga nu bari ngumpi omong. Tapi teu sakumaha lila nyinining mibilaan cumarita. Kunaon yang di bade ka ditu ngadon ngalelep. Kabongkeun aya paripaosna kuya mampeng kacai kebo mulih pakandangan. Eta panginten ama teu ka ditu deui teh kapok jalan ditu mah pika isineun atuh nepi aya nu ngawagel pangintenna. Cek nyinining nyungkalkeun eusi hate Sarji. Sanes kitu is akang mah teu ka ditu sote sanes kapok atuh nepi ngaraosina sakomo aya nu ngawagel mah. Saha pijaleunana nu bade ngawagel ka akang. Mun nya kitu di dieu nu repot ngabantos pada melantun paman. Tantenan ari emutna mah nu kalintang mari akang ngaraos dosa sasangun bade ka ditu deui. Nanging teu aya bae. Ku ituna muga geus ngahapunten we sanes akang teh emut kana kasayan euis sareng janten Ibu Rama. Tema Sarji saduk-saduk. Men tadi hampura memangnya bisa datangna Sarji henteu reureuh pisan. Ngabantu-bantu pagawean nu dianjerkan sajabana ti kitu loba halangan ku perkara kajadian nu dilantarankeun ku Nyimas Malati. Sangki ku abi mah teu aya ka ditu teh yang ngawagel. Urusan nu bade ngawagel is pun paman sareng pun bibi mah teu ngawagel malih kamari ge anjeunna nu warang nepangan kan janten Ibu Rama wis. Tema Sarji bari ngarere. Pantos ari sepuh mah moal ngawagel nanging disagedengeun sepuhna. Sam sagedengeun akang teh Sarji ku ayeuna wani teh. Sampingan aawe penginten tema nyinining nu maksudna mah tunangan atawa cingciuman hate Sarji atuh Sarji mesem barang ijra sarta nemade. Karita Sarji nyarita, geus sok sudon kitu kawas teu pamali we. Can kasebat cangkingan akang teh akang berkah ti kapungkur duit ayeuna ge teh acan garu cangkingan. Mali tuan-tuan acan bade cungkang cangking margi kayan akang batan sakieu kuis getos kauninga sanes. Kembali kitu kang wakang ngaros bingah we kalayangan nuhunkeun euy sareng Ibu Rama rangkat ka dieu. Budi maksad ngaros bingah sareng nuhunkeun teh supados kauninga kaayaan di dieu sakieu butosna. Dibandingkeun sareng kaayaan di euy malah aduh tebih pisan is. Sanes akang ngarenahkeun diri akang atapi akon-akon bogomi akang sapertos anu sanes mah. Kasebat yal minu teh aya kakirang kuduna. Hoyong ngawihkeun kasayang katuang Rama sareng katuang Ibu ka dieu euy. Pam kitu mah akang teh hoyong ulang tarima kana kasayan ti sadayana. Nanging akang sakieu bustosna bati hate we kumejo. Kumali kitu mugi euis ulah kirang-kirang ngahapunten ka akang wira akang. Mun itu pisan-pisan aya karumaosan ukur tiasa manjatkeun doa we ka Allah Subhanahu wa taala.
Mugi kasayan ti euy sareng ti Ibu Rama kenging imbalan ti Allah di luluh aya dina panangtayungan salalamin. Cek Sarji nyarita ngagalinten. Semunga geuri bari sirah tungkul ngebrehkeun rasa sedih. Anu teu bisa males kana kasayan jeung jasa-jasana ti Nyining. Nu salilana Sarji dirawatan kalawan diubaran kubah gopur. Nepi ka cageurna Nyining para mitra nu sakitu gede jasana. Satya jeung Bumilanaker manisiganukan jadi salaki. Ngan henteu we Nyining daek maturan sare sabab kasebut nage dewa geus dewasa. Bisa ngajaga diri nu akhirna keur Sarji boga rasa era. Dumeh can bisa males kahadean. Matak Sarji belum lesti datang-datang teh awahing ku era. Sedeng batin mah kekejot hayangan nepungan. Ngan ceuk pikirna moal hade luga blegongna. Hapunten abdi masa sangem kitu sote heureuy. Untuk tembus kana hate abdi magaduh timuruan itu kan tenang. Abdi saur teh mah abdi suludon sanes kadingan nu dimaksad ku abdi. Mun abdi mah salami teu aya di ditu teh. Hati abdi mah emut wae ingis teu aya ka ditu-ditu teh. Menak deui kajantengan saperti pagi. Tak kitu moy abdi sareng janten sepuh ka dieu teh. Sanes bade ningal kana perkawis kadunyana. Mun di emut teh kasauran Panginten ku age ka emut keneh saur sanes dugi ka mana ge. Moal bade megatkeun tali kawagian atuh bade hilap deui ka sayang. Tak kitu saur nalika di ditu. Salangsungna kanggo abdi sanes bade nuntut pambalesan kasayan ti ka abdi. Tumali abdi emut kana kasauran kitu. Punten abdi teh tanda taros dina lebet hati. Malipun bapa ge sami kantos naroskeun ka abdi. Naon maksudna naon pihartosunana sasauran kitu. Mun saur moal bade megatkeun tali kawargian. Nawi saur palai saterasna ngangkeun ka abdi. Unglan palai saterasna ngangkeun teh. Ngangkeun saterasna kumaha? Mumawi abdi sareng anu janten sepuh. Kadieu maksud teh bade naroskeun kitu ka disageringeun abdi anjang sono. Ceuk Nyining ngajelaskeun sakumaha caritaan Sarji nu geus dilisankeun ka Nyining. Malah kasaksian pisan ku indung bapana. Atuh minang sawatara jongjongan Mas Sarji ngarasa ngaraga meneng siga nu bingung pikeun ngajawab pertanyaan Nyining. Memang batin marumah geus nyarita kitu. Kunaon anggur ngahuleng ujung imut-imut laras hentena kantos sasauran kitu. Nyining nanya bari neuteub seukit kana beungit Sarji nu keur meneng. Tulila Sarji tangah teu padu tutup. Duanana pada kontak kana batin masing-masing. Disorotna panon anu ngandung harapan geus kitu mah kakara Sarji nyarita deui. Ka tema Nyining menilelem. Moal bener pami akang ngajelaskeun anu sakumaha tos disangengkeun ti payu nalika akang nuju di ditu. Cek Sarji nalek heula ka Nyining. Moal matak janten kauntungan, moal matak janten kabagjaan. Pami abdi gaduh emutan kadinya saur moal bendu. Mangga teh teuing geus saurkeun ka abdi supados ka abdi teu janten angen-angen. Tema Nyining nyarita tatagnaker henteu kasima teu era. Nuhun upami moal bendu mah nu hartosna geus. Tantos ngahapunten ka akang upami aya unggalan ti akang nu kirang ngaraos katampina ku euy. Sayaktosna kanggo akang ngaraos dosa tos kumawantun sasangem kitu. Nuhun nyangemkeun akang bade saterasna ngangkeun ka euy. Sakawitna mah akang teh ngaraos abot medalkeunana. Nanging kapaksa ku akang bade dijelaskeun. Sayaktosna akang teh numutkeun cita-cita mah hoyong teras sapapait samamani sareng euy. Bari akang hoyong ngawihkeun kana kabelaan sareng kasatian euy ka diri akang. Panginten kuis kitos kamapun nu hartosna mah henteu kedah dijelaskeun deui ku akang. Cek Sarji teu wasa ngedalkeun leuwih jelas. Pami kitu mah Kang hartos ku abdi da tukang teh kagungan mana palai saterasna hiji sareng abdi nu sasarasa pangintennya. Cek Nyining geus ngartieun kana maksud Sarji. Kalinya pisan nu dimaksud ku akang geus. Nanging diemut deui ku anya dikamanakeun beungeut upami mun sakedar kitu bae mah margia teh kedah tanggal walor kana sagarupina. Kedah tiasa ngambu badanan antawis aka salira sareng euis. Sedengkeun hirup age dina wangki dieu masih keneh tong bujeng-bujeng tiasa nyubadanan anu sanes age. Masyaallah upami dijelaskeun. Matak nimbulkeun ceurik batin is. Intin-intina teh kasebat jalam anu teu aya tingalieunana anu sanes. Bari cicing di dieu kasebat nurut hirup teh tos numelis. Tos pahatu lalis liuk dengan liuk lain sanes ukur babasaan kanggo diri Ais biasa ditaroskeun kan waya di dieu atanapi kata tangan ceraket. Panginten saur para sepuh upami urang aya permaksadan kedah dibeuweung diutahkeun heula. Nu hartosna kedah dipertimbangkeun heula ulah dapon kitu bae. Tak kitu is rumaos parantos sasangem kitu kapayunan euis. Kapungkur kalayan ku teu diemut heula nu langkung asa.
cek Sarji ngarumah sakit salah janji ngalisankeun rek miharep saterusna bari teu dipikir heula tanggung jawabna pikeun ka hareupna bari ngarumah sakeun hirup teu boga puntanganeun dina urusan lahir. Janten maksud ate bade nyabut unggelan tos dilisankeun ka abdi ti payun bere ngemutkeun kaayaan kitu sakumaha disaurkeun ku AA nyinining tumaya tandes rupina kana kitu is tema Sarji singket bere saur ate teh aya tingalieun anu sanes laras tuh bisa rupa kitu mah teh kagungan sangkian diri abdi bade manang kana urusan dunya panginten atanapi abdi disangki pidunya ku AA ye pami abdi gaduh itikad bade nanang dunya maka atanapi abdi pamrih kana urusan dunya panginten nalika AA cilaka kalayan ditarekahan ku pun bapa moal-moal acan ku abdi diangkem malih-malih moal-moal acan ku abdi diurus atos we harita teh oge dipi walang mulih kasarakan AA abdi moal nampi upami ku AA bade disangki ka kadinya mah naon margina pun bapa kersa nulungan AA anu nuju nanangan kamusibatan sakitu abotna pami pun bapa teu disarengan kurasa hawatos ka AA atuh sawangsuna kanggo abdi ge sami moal patos-patos abdi kersa rumawat saupami henteu ngagaduhan emutan sakumaha pun bapa cek nyinining jadi papanjangan ngebrehkeun eusi hatena nu penting mah harita disaksi kumang juta-juta baranang bentang tingkar carelak di awang-awang dina langit nu semu paul. Oh janten kumaha tu pamaksadan geus ayeuna maksad abdi mah teu langkung pengali AA mung abdi mah ulah dianggap istri nu pidunya geus bade ridho sapami ku AA bade ngalaksanakeun sakumaha tos disangemkeun ti payun bari kaayaan alabatan sakieu tapi kana teu ridho asal laras-laras wae kagungan tujuan bade sapapait sama manis ngan hunae pami euis parantos ridho mananging dinten-dinten priyogi sasangem kan janten ibu Rama euis sanos ate sasangem ge kanggo pun bapa maksad pisan bade tumaros ka ate moal tebih tina patarosan abdi tema nyinining insyaallah tangtos bade sasangem deui ka tuang Rama nanging kanggo kaputusan nama cinak nama ate bade nyungkeun sarantos we handapna saminggu luhurna 10 dinten bade sasangem heula kanu dianyerkan ku di dieu mangga ku abdi diantos pisan tong bujeng saminggu atanapi 10 dinten sanos 2-3 sasih ge ku abdi mah moal burung diantos tema nyinining jadi yakin ana sarupa kitu mah nyinining teh nunin harapan ka Sarji sabalikna pikeun Sarji katamah-tamah Sarji ge kitu deui geus karasa kasatiaan jeung kabelaan ti nyinining waktu Sarji menang kamusibatan ditulungan ku Bah Gopur bapana nyinining atuh nuhun pami kawidian mah ku euis ngaraos binga cek Sarji jep duanana jarempe tambah simpe namang sapeuting luk duanana tarungku siga nu geus beak pi omong teu dilaret Sarji ngareret kitu deui nyinining siga nu satujuan manehna ge ngareret tungtungna silih teuteub silih tembuskeun rasa batin pana asmara pada nancen gelenyu nyinining ngabentur ku imut dibarengan ku kiceupna panon semu ceuleuyeut puguh karasana kana jajantung imut anu geulis meninan cenah para mitra katamah-tamah leungeun nyinining kep nyekal kana leungeun Sarji nu beulah kenca atuh si gajah Sarji jiga nu gehgeran ngadon kep di manehna ge numpangkeun leungeun kana leungeun nyinining duanana pada-pada ngeleper di barung kudu degna jajantung umur sakamaran nyinining nu keur meujeuhna mencrot teh para mitra katingali ku Sarji siga turu naek kasurung kureng hapna napas sen Sarji diuk misen ngadeukeut nyinining edas nya para mitra aya ku itu misen ieu ngangsrod atuh awak meh paantel disiring ku hiliwirna angin peuting anu mepes mepede hate kadua japati sajodo da kawasna lamun teu ngareungeus sorapan tong ngaraketna duka naon nu dipilampah ku dirina barang Sarji ngalieuk ana torojo teh aki edeng kaluar puguh we duanana kesit ngariseun deui mundur bari hate masing-masing reuwas jadi naha lamun kawasna para mitra kadinya teh ngamenyan koneng bari rangopi ngaraninana sudah para wargi jangan nama numina walirang teh namina menyan koneng para wargi sadaya amuing eta si Golis wajahnya aki mah tos kuyem si Demplon orang aya dijual geuningnya ajang Sarji menyitu ngaraskeunnya beraya jamu sajabi-jabi ngayo jajang di luar kumaha mun si Golis asup anjing asup anjing pun Demplon mangsa lagi dia nyebalkeun je bilih jabat angin gitu tanya gitu bibir aki-aki mah sok kamanya kadep Golis biar ada son Golis aduh tuh di ditu si Golis mah kuyem di kamar seorang aki cek aki edeng matak dikasirieuan
isin di rencangan ku abdi cek Nining bari ngicepan ka Sarji. Naon nya tuh? Seur Aki meh monok di kamar sareng Aki. Kumaha ge, kuping aja nu geulis kulim di kamar sareng Aki. Kapan seur Aki meh? Beunanya aja we kitu ngomong ku Sarji. Aki edeng kalawan ngarewet ka Sarji. Nuhun gitu. Amin, sugan bibir kudu diwewekeun ieu mah we. Madak ngelakeun nyakeun. Kumaha mun si Aki kasebut aki-aki boborenyen? Ngalu dimaksud ku Aki mah nya ning kulemna teh di ditu di kamar. Kamu wayahnya di kamar Aki mah bau cinggalong. Aya Aki mah moal di ditu di luar we Aki mah gitu. Cek Aki edeng. Atuh kai para mitra Nining seuri bari leungeun ngaragamang celetot nyiwit kana pingping Sarji. Atuh Sarji rada ngerejat bari mesem. Mohon istasongi geratu gera lalason bilih paruyeng. Cek Sarji bari ngoleset turun tina babalean. Kieu pami abdi monok di kamar api dupi Aki di mangana kulem. Kumaha? Aki di mana kulem ari kamar kedah dilebetan ku abdi mah. Wah, gimana we Aki mah sanajan di dapur ge haleun hawu. Eueuh salahna abdi da kadar maleum keun panon. Geus dibere nikmat ku Allah mah sanajan geus dijalian jadi belah geulis. Cuma itu gara salah geus penting ibu Ramawis mah barang dia bering. Tapi Aki we ka mana tuh? Da moal ka mana-mana bieu melek nempo pantau bising pacan ditulakan. Aduh gaya lain di luar dulu. Temal Aki edeng ka jero deui dituturkeun ku Nining. Kulo terak Sarji mulakan heula panto ari Aki edeng geus ngalios ka tukang. Bis. Punjana kulem ge meuni gempar kieu nya ngagoledag. Masuk seur sahur. Tema Nining gek diuki jeung inungna nu geus tibrasare. Ari Sarji harita teh terus ngoloyong ka tukang tuluy ngampih ka kamarna. Ngedeng jeung Aki edeng nepi ka reupna sare. Isukna Nining geus jeung inungna jeung inung bapana sabada salat subuh. Kalawan geus ngaropi kira-kira pukul 6 isuk-isuk Nining jeung inung bapana geus barali. Nu teu kacaturkeun dodongengna bapa Nining jeung ka Sarji ngan Sarji janji rek datang mereka putusan nu aya pertalian jeung Nining. Harita wanci hanit moyan Sarji jeung wangsapnan katut diemot ngarariung di dapur bari ngawarangkong. Bunyi gitu cenah semah ti Cipamokolan negadarieuna teh Jang Sarji. Puting mah ngareungeut caritaan ti babana Nining jeung Jang Sarji geus cacarita cenah ka Nining samala inung bapana ge nyaksian basa ti heula Jang Sarji dirawatan ku inung bapana Nining. Cenah Jang Sarji teh nyarita rek miharep ka Nining. Nanya Jang Sarji nyarita kitu ka jenisna. Terus mangruaos abdi sasangem kitu ka Nining. Kalayan abdi janji bade ka ditu deui. Nanging teu kantos dicaosan ari margi seueur pamengan teh. Utamina mah kaganggu ku kajantenan Nyi Mas Malati. Wengi ge abdi parados seep-seep ka Nining sasangem kalayan nyuhungkeun dihapunten ka anjeunna. Sajabi ti kitu abdi nyuhungkeun sarantos we. Anapna saminggu luhurna 10 dinten. Memaksan mah bade babadantenan heula sareng emang kali ibi. Kedah kumaha pisaeunana nu sakawitna mah abdi wengi sasangem ka Nining. Mung sakadar hoyong manyangkeun tali kawargian we sareng Nining kali hiburamana. Nanging anjeunna keukeuh anggapanna teh abdi mah bade miharep ka anjeunna. Tumali kitu abdi bade nyuhungkeun pandangan ti emang song ti imbi. Kumaha pisaeunana ceuk Sarji menta pandangan ti mangsapna. Iya Jang Sarji ai pikeun mang mah lain mang menangkeun ka Nining. Memang kecap nu dilisankeun ku Jang Sarji ka jenisna waktu Jang Sarji aya di ditu. Anggapan manehna mah kadinya eta Jang Sarji rek miharep ka Nining nu mah tak pantes manehna jeung inung bapana rek kadari oge. Maksudna mah hayang kaputusan nu cinek ti Jang Sarji. Lamun ngajojoan teh mah ulah nepi ka ieu lah na kumaha gitulah. Hana saya nu rek miharep ka jenisna. Halo hayu mah teu ditarima kulantaran aya basa ti ditu Jang Sarji teh ari heum ti Jang Sarji teu puguh cek leunana. Mun Jang Sarji eueuh basa kitu mah moal nya kadari ieu. Ongkohan rata-rata ti pihak awewe sok hayang aya kacinekan ti pihak lalaki gitu cek mangsapnan rada nyalahkeun dumeh Sarji. Geus Nining kecap rek miharep ka Nining. Leres kana kitu pisan mang ti pihak istri mah. Mun salajengna kumaha tuh tema Sarji tetep menta pandangan. Hari perkara eta mah pikeun mang bohong ginanya. Teu bisa nangtukeun sorangan nu hartina mah gumantung kana pikiran Jang Sarji. Rek dijadikeun pet rek dege teu naon-naon ngan hade goreng urang kudu aya caritaan deui ka jenisna jeung kanu jadi inung bapana ngarapuguh cekeleunana keur pihak itu babakuna mah tebal mangsapna.
Pemere kaputusan cinek pok bimot mayuran ngawuwuh kana caritaan ti salaki. Ari cek ibi wakieu Jang Sarji. Kumaha bi? Nya perkara jang di eta tetep kudu dilaksanakeun bulan pika urang jadi dosa ka manehna. Komo kitu Jang Sarji dihendeun teu ge kautangan bodi. Boku kolotna, boku anakna geuning ti heula Jang Sarji kungsi cacarita ka hareupeun ibi. Yen ngarawatan Jang Sarji waktu manggih ka musibatan disiksa ku Den Beni jeung ku babaturanana sakitu mikanyaangna. Kari-kari Jang Sarji boga janji kitu teu dilaksanakeun. Bisa kumaha teuing atuh nyerina boga anggapan asa dibobodo atawa Jang Sarji nyarita kitu saukur pamining bungkul dumeh hareup teu dibelaan ku pihak itu. Cek bimot mah hartina mah Sarji daek teu daek. Kudu kawin ka nyinining geus kitu mah lem Sarji meunang sawatara menit ngahuleng. Taksiran ngarasa bingung ngalaksanakeunana. Ari jadi bingung nama di mana pikeun waragadna kawin sedeng manehna teu boga kekeupulan pisan. Rek menta kasaha rek unyak anyuk pikeun waragad kawin ti mana keur mayarna da puguh can boga pakasaban anu matu saukur boga gawe sawaktu-waktu kana buburuh macu jeung sabangsana pagawean di kampung. Kumaha kaharti caritaan ti Mina Sarji mangsapnan kakarat tumanya deui bari ngarewet ka Jang Sarji nu keur ngahuleng. Pahartos mangna ngabdi teh ngaros abot we ku perkawis waragadna. Sedeng kaya abdi dina wangkit ieu sakieu ku manggih sareng ku bige kauninga sadi dinten nanging mah kieu we tibatan abdi janten dosa maka anjeunna kumaha upami itu we tanah ka kantun papunaki pangawiskeun manawi anu priyogi pangaosna eta malah kumarumrahna di dinya we leres satadina mah ku abdi teh moal dijual jaar etang-etang jimatin janten sepuh kanggo pibokleun abdi jaga di mana abdi hoyong gaduh sasaungan. Nanging ku ayana kieu mah kapaksa ku abdi bade diical kanggo nutupan ka isin abdi. Tah kitu we mang dicobi we tu pangnawiskeun manawi anu peryogi. Atuh nuhun upami bade diemutan ku mang eta mah nu diteda ku abdi malih teu kinten atohna upami kapimdik teh mah ku mang sareng ku ibi sami sareng ku sepuh abdi keneh cek Sarji. Akhirna mah inget kana tanah titinggal ti akina nu katela aki adnawi nu baheula maot katabrak mobil waktu baheula Sarji keur leutik dibawa nganyang ka pamana Sarji. Eta kumaha pikiran mana perkara Jang Sarji rek ngaluarkeun tanah ditinggal aki adnawi narik di pikiran. Eta mah kumaha abah narik di pikiran rek aya duitna mah atuh rek ditawarkeun ka nu sajen teu naon-naon. Teh mah abi emot teu mere kapastian. Ayeuna mah kieu we Jang Sarji perkara eta tanah ditinggal ti aki adnawi kumang urang pikiran bari sugan aya milik sararea. Mang ieu teh rek eta naon teh ngagilekeun kobon di girang boga 30 tumak 32 tumak meureunna eta sabaraha rek dikaluarkeunana ku Jang Sarji jeung kabehna aya sabaraha tumak teh perkawis pangaosna malah da abdi ge teu terang teu langkung mang we eta mah mung seueurna teu hilap mah aya 40 bata. Ari soal lega-legana kitu kumaha geus diukur we atunya. Ayeuna mah kieu we Jang Sarji mudah-mudahan tanah nu mang nu digirang sing aya nu butuheun eta ge ari nu butuheun mah aya kana opatanana malah mah nu duana geus aya panas panawaran ngan jauh keneh kana kahayang mang teh tempo eta 2-3 poe mah keun kumang urang puguhkeun deui kana butuheunana namun ibu ge atuh mah aya milik sadayana cek Sarji para mitra. Geus kitu mah teu loba wangkongan deui harita bimot ilit ka kebon rek ngored ari Sarji ngoloyong ka pipir tuluy nampolan kai kupati keur pisulukeun. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Selang 3 poe ti sabadana Sarji kadatangan ku nyinining jeung ku indung bapana. Malikan kana urusan Cep Beni nu boga maksud hayang rumah tangga deui jeung Nyimas Malati geus datang deui nanyakeun kaputusan. Mun Nyimas Malati tetep can bisi mere kaputusan naon-naon, atuh Cep Beni boga rasa kesel hate. Boga anggapan teu dipercaya ku Nyimas Malati. Tina janji jeung sumpah nu geus dilisankeun ka hareupeun Nyimas Malati. Si horeng Nyimas Malati ngulur-ngulur waktu di palara Cep Beni teu datang deui. Sabab hati leutikna Nyimas Malati hayang ngarangkep ka Sarji. Dumeh Sarji dianggap lalaki nu sopan, jujur jeung satia bari eueuh carekeunana. Sedeng kana urusan Sarji geus boga ceung-ceuman hate mah. Ka nyinining weleh para mitra can nyaho.
Samalah tong boroning Nyimas Malati sana jeung dianjerkan ku Sarji ge nyahueunana teh basa kadatangan Sema. Wan Cilohor Nyimas Malati indi timahna dadakuna mah ku Ibu Haji Romlah mah. Ka Ibu Haji Romlah mah bebeja rek nyiseuhan katampian. Pada hari ka Sarji dume Sarji geus aya 3 poe eueuh ngelol-ngelol. Eta ge Nyimas Malati turun ti imah teh. Nya mawa seuseheun rok hiji samping 2 diwadahan kana baskom bodas. Ngahaja ulah kaciri teuing ngabohong. Waktu Nyimas Malati keur leumpang bari ngelek baskom dihesi ku seuseheun gok Pa Amprok jeung Bi Emot. Muka karek balik tas ngoren ti kebon. Atuh Nyimas Malati jeung Bi Emot rubreg areureun sabab Pa Amprok pisan dina jajalan. Geuning Nyimas bari angkat ka mana teh Ucu? Bi Emot niheula ananya bari menerkeun samping nu dipake tiung. Ya Bi jadu seuseheun tilu siki bari ngado nyisih katampian. Di sisi di rompok ngogah di mana jalanan sumurna jero di abdi mah. Dupi Bi nulis di mana? Tema Nyimas Malati rada mepre. Kasisi kanu ius sabab poe keur meujeuhna nong toreng pisan. Aya mohon Dupi Kang Sarji angkat ka mana ti waktu si bujang ku Ibi teh karo rompok teh ka ditu-ditu deui Bi. Nyimas Malati ngalegot nanyakeun Sarji. Anu mawi anjeunna teh ngabantos mangna macul di kebon. Sareng itu seueur lareskeun. Ari bade dikeureuy kumang nyari ratos kirang tanaga mangna teh geulis. Beta saur Ibi aya tamu teh tamu ti mana Bi? Nyimas Malati jadi kapapanjangan kalawan talete. Tamu nu kapungkur nulung Ajang Sarji teh Nyimas dari kapungkur Sarji menaka musibatan ti patilasan Nyimas teh sareng ti rencanganana. Nu maksad mah nya kitu ka hiji anjang sono kaduana ngalaya Ajang Sarji. Jadi kata terasan wireh acan ka ditu-ditu deui sono teh nyaeta repot teh urusan pakaya mang satara pokeong. Saja binti kitu aya patarosan deui ka Ajang Sarji teh nyaeta perkawis. Wah, aya patarosan perkawis naon Bi? Nyaeta atuh Nyimas abongkeun anu aranom. Panginten nu Nyimas ge karaos ku Nyimas ge rupina masalami Ajang Sarji aya di ditu. Mun dinulungan ka anjeunna teh tepang panginten sareng putrana nu nulungan Ajang Sarji. Kumargi itu lengoh ieu lengoh teras obrol-obrol ka mana karepnya akhirna teh itu kacantol ieu kacantol jelasna mah pada kagungan harapan. Nya waktos mangkukna ka dieu sareng Ibu Ramana sakantenan tumaros ka Ajang Sarji na bade salaresna atuh henteu. Atuh Ajang Sarji teh sakadapan maros bingung dibatalkeun kumaha bilih dianggap sageureuyeun. Dijantenkeun kumaha da emut kana urusan waragan akhirna mah teras we jalanan ku Ibi sareng ku Mangna dicariosan ulah dugi ka anjeunna midamel dosa kan sanes. Cek Bi Emot ngajelaskeun satara basna atuh puguh Nyimas Malati ngaranjung. Hadeueun nu lain heureureuyan. Sabab Nyimas Malati tibareto hayang ngajodoh jeung Sarji kari-kari ayeuna manggih beja kitu. Rei beungeut Nyimas Malati rada beureum tapi sanajan kitu Nyimas Malati nanyakeun deui. Rupina Kang Sarji teh bade nikah Bi? Kana kitu Nyimas nanging buka iraha-iraha perungna malah cacan aya katantosan rupina mah kumaha emang we panginten. Ongko da nya kitu Nyimas perkawis jodoh malah teu tiasa disawang ku ti angalna. Eta mah yang disebatkeun Rusiah Pangeran teu aya bentena saprospati. Terus bade kagungan istri mah Bi. Cek Nyimas Malati padahal hatena mah mentegeg lain lumayan. Sami-sami Nyimas. Nyuhunkeun piduana we ti sadayana supados aya dina kalancaran nuhun. Mang atuh Nyimas bade nyusihan mah bilih ditampian ka bujang heureun. Atuh bisa sami bujang angkat. Tema Nyimas Malati. Leos Bi Emot ngaleos rek balik ari Nyimas Malati harita teu buru-buru katampian. Malah ngajanteng hanapeun tangkal peuteui selong bari ngagereneng jeroeun dadana. Aku teu sangka Kang Sarji si horeng cicing-cicing sote lahir. Ari batina mah geus boga ceung-ceungan. Paing unggal aing ngabanyolan ka manehna tarapati merhatikeun. Nyaeta kitu we geus boga picalon. Boros satadina mah aing ngulur-ngulur waktu mikeun mere kaputusan ka Kang Beni. Sugana Kang Beni mundur teu datang-datang deui. Ari henteu kieu jadina paingan cek dina sisi miranhana sepeuteui teu dibeuleum pinang teri teu dibeuleum. Panas nu heubeul dipiceun anyar nganyeri. Jadi kumaha teh pikarapeun aing ayeuna geus kieu. Cing mereka tukang dongeng. Minta keterangan taba minta bongbolongan. Rek nanyakeun sugana dibere saran. Ieu nanyakeun ka Mang Jaya ripu atuh. Nanyakeun ka tukang dongeng atuh lah. Babari enteng aya keneh Mang Jaya. Harita para mitra sadaya Nyimas Malati nyarita deui. Ageun aya nu cop kana lalembutan teh sangka geus aya nu boga.
Hari balik deui ngarangkep ka duti heula sok Inggis mangikan nyeria samodel ka tukang-tukang. Hari ditolak Inggis boga itikan nu teu dipihara. Na iraha rek mangih kasenangan hate teh atuh kawasna geus. Kumaha atuh? Habehna we kata cik gerentes hate Nyimas Malati tuluy-na leos ka lebak. Rek nyiseuhan para mitra sadaya katampian nu satadina mah. Sameme nyiseuhan rek nepungan heula Sarji sawal nyiseuhan hayang dibaturan ku Sarji. Ngan hanya kal kapegat ku caritaan ti Bimot. Nyaritakeun urusan Sarji geus boga cem-ceman hate. Atuh Nyimas Malati dina nyiseuhanana teh teu bersih-bersih acan. Da puguh dipara di barung ku hate anu gede ka haneueuh. Nepi ka terus balikna deui ka imah. Rengse popoe bus Nyimas Malati ka imah jalan ka tukang. Gok Pa Amprok sareng Ibu Haji Romlah anu neme kaluar ti pawon tas masa. Manilila nyiseuhan teh Nyimas. Saur Ibu Haji Romlah bari ngaliri. Bu wira hareureun seueur ka jaman. Padahal nyiseuhan ti Lusiki mah atuh di dieu we cai loba kalah ros-ros katampian. Dan nyari geus beurang kieu masuk loba nu kacarai, rajeun rada lowong, kudu isu keneh atau pas sore. Saur Ibu Haji Romlah gek calik dina kursi. Bari mayunan meja leutik para gini setrika atuh Nyimas Malati gegek diuk dina jojodog jangkung. Harita Nyimas Malati nyarios. Sangus Bu kumaha atuh abdi teh nya bunga? Nyimas Malati tumanya bari pasemuan semunu nganglut. Kumaha naon ari mah sok sagala-gala teh? Bu Haji Romlah malik naros kalawan itu. Perkawis maksad Kang Beni teh ya Bu. Tuku kumaha hari keur ibu mah jeung amanah mah kumaha pikiran Imas rek ditarima maksud Cepeni pe rek ngege kumaha karep. Ibu mah nyarek moal ditah moal sabab Imas nu boga sangkut pautna. Balar Ibu Haji Romlah teu tiasa masihan kaputusan nyalira. Geus Bu bade dilaksanakeun sakumaha maksud anjeunna. Parjari ku abdi ditolak masuk Inggris kumaha onam nu hartosna. Pilih anjeunna kagungan itikat nu teu dipiharep ku abdi sareng ku ibu kali ku ama. Ngabdi mah sayap-sayap heula aleka anjeunna. Cek Nyimas Malati akhirna mah aya pikiran rek narima kana maksud Cep Beni. Ngawangun di rumah tangga jeung manehna. Kitu sotenan dumeh ngadenge beja Sarji geus boga cingcuman hati. Jelas nama batin Nyimas Malati seutik gedena boga rasa panas. Eta mah cek ibu ge kumaha pikiran Imas rek narima dibalikan deui ku Cep Beni pe. Rek henteu teu nanaon ngan ibu mah aya pamenta. Neta menta ti istri harang mata, hartina mah ulah aya pacogregan antara salaki jeung pamajikan. Menta sing repeh rapi sabapait sama manis kalawan sing silih pikanya. Sakitu we keur ibu mah, kelanan ibu rek cai heula can salat lohor teh. Jadi mana geus rine heuh masa carita ka ama. Sakumaha maksud dicaritakeun deui ku ibu. Pantos bagi bade sasangem ka ama. Tema Nyimas Malati. Geus kitu mah bus Nyimas Malati ka jero asup ka kamarna. Atuh Ibu Haji Romlah teras ka jaman bade beberasi. Nu teu kacaturkeun tina urusan babadamian. Dina hiji poe harita teh ningang poe Minggu bulan Rajab. Di bumi memajengan mulia seueur jalmi awewe lalaki kolot budak. Di patengahan ngeureun usik tina teras pinuh nepi kaluar-luar si horeng harita. Cumuh kana waktuna nincak kana mangsana nu utama. Niti wanci nu mustari disarengan kuridona Allah. Mamajengan mulia ngayakeun salametan nikahkeun deui Nyimas Malati ka Cep Beni. Ngan teu diriaria model nu munggaran ongkohan Nyimas Malati teu keur saeun direnceng-renceng oge. Kawas kapungkur. Ayeuna mah supaya salamet barisakan tenan mamajengan mulia ngayakeun Isra Mi'raj ngayakeun pangiling-eling ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan ngangkih hiji mubaleg nu tos kahot. Atuh jalmi-jalmi ti mana meuni daratan babakuna mah rek ngarengekeun pituah-pituah ti para alim ulama. Samalah mangsapnan sakula warga Aki Edeng jeung Sarji daratan. Malah Sarji mah make ngirim cau sagala dua turuy. Atuh Bimot ngirim anu amis-amis sabaskom gede. Ongkohan Sarji datang sakalian rek cacarita ka mamajengan mulia jeung ka saputra garwana nyata Sarji rek boga maksud kawin ka Nyinini sabab Sarji jeung mangsapnan geus puguh umuguhkeun ka kolot Nyinini. Waktuna ukur 10 poe deui. Sabab paminta kolot pihak awewe hayang buru-buru salamet kitu sotenan. Kolot ti pihak awewe lain reueus dumeh kasebut boga jelema. Kasebut jadi jelema cukup kudu nyabaran. Ngan Inggris aya gogoda ongkohan ka Nyinining loba nu nikahayang. Ngan Nyininingna tetep nolak sabab geus pakait ati jeung Sarji. Pancen kawaci asar permaksadaan mamajengan mulia tos rengse.
Uleman-uleman tinggi deket tinggi jauh geus pada baralik sewang-sewangan. Kitu deui para mubalig sareng alim ulama geus teu aya saurang-urang acan kari pribumi ge beberes samalah Sarji jeung Mang Sapnan ge. Babantu meresan kursi jeung sabangsana nepi ka beresna. Sanggeus reureuh Sarji jeung Mang Sapnan nyalampurkeun ka mamajengan mulia. Nuju caralik sareng garwana di patengahan. Kitu deui Cep Beni sareng Nyimas Malati nu kakara lekasan di rapalan milu ngariung. Ya abdi dieu Jang Sarji, Mang Sapnan ngariung jeung mama di dieu. Saur mamajengan mulia. Begitu ge keur Sarji jeung Mang Sapnan geus niat rek nyampeurkeun, tayalian rek cacarita perkara Sarji aya maksud salametan kawin ka nyinini. Rek dariuk lajeng mamajengan mulia tumaros ka Sarji. Lain Jang Sarji, mama teh didenge aya bebeletekan ti ibuna. Ari ibuna nyaeta ti Nyimas cenah Jang Sarji rek ngalaksanakeun kata wakala nya rek boga pamajikanan lah kitu. Mama barakah teu ngadenge beja lamun teu ibuna cacarita mah kamari. Terus mama manawi teu aya pamengan. Oh, syukur we geus tawakal mah atuh. Ka urang mana boga pamajikan deui? Ka urang gunung mama, urang Cipamokola. Lah keun bae masing ka urang mana-mana ge. Pokona mah nu bisa dibawa hirup leutik kurang jeung nu bisa silih piapekeun diri. Soal perjodohan angin Allah nu nangtukeun Jang Sarji. Sabab sakabeh jelema saukur ngabogaan kahayang jeung rencana. Sanajan urang hayang kasih dadap kasih waruge atawa urang kakol hayang ka urang kota, hayang menangkeun urang kota atau urang kampung hayang menangkeun urang kota. Ari teh aya takdirna ti Allah mah. Moal bisa kajodokeun kitu di jelema nu cukup kudu nyabarana. Jelas lamun nu beunghar hayang boga jodoh ka nu beunghar. Ari we tapal adam jeung takdir ti Allah mah teu bisa ngarangkeup. Sabalikna sok aya nu misik menangkeun nu beunghar. Sarua geus ditakdirkeun ku Allah, nu matak di urang kudu gede keyakinan jeung percaya kana kakawasaan jeung kawenangan Allah. Saur mamajengan mulia sacara masihan pitua. Eta iraha waktuna Jang Sarji? Saur Ibu Haji ngiring tumaros. Dina sasi ieu keneh ibu kaping 13 sasi Rajab. Tema Sarji tetep melenguh. Sedeng Nyimas Malati meletet maling reret ka Sarji. Sakitu tas di rapalan dia teh masih keneh handeueuh. Eda saya kitu na para mitra teh Nyimas Malati geus handeueuh keneh. Semoreng penasaran. Kahandeueuh mah para mitra teh di pihak pamegat teh di pihak istri sok aya bae nu ngaraos hanya kahandeueuh ku gagalna harapan. Pada hati pihak istri paling ngedeet milari pijodoh. Asal murah imut berehan ku kelet moal teu seueur nu miler sok terus dikukunti. Para wargi anu mulia mangga urang lajengkeun deui. Ih, geuning geus deetna keur Jang Sarji. Atuh tanggal 13 Rajab kali sabaraha poe deui. Jeung langkung ngakandung 10 dinten deui mama. Tema Sarji, oh syukur ari geus tawakal mah Jang Sarji. Nganaon atuh ti mama jeung ti ibuna moal bisa nyambung-nyambung. Paling-paling ukur nyumang kudu awe Jang Sarji. Saur mama ajengan mulia. Saya dinu disuhunkeun ku abdi angin doana we ti sayayana. Ceuk Sarji pok Mang Sapnan milu cunarita. Ngaso heula, ngaso heula canggeuh ngaso heula ngaso. Mang Sapnan harita nyarita. Umawi kieu mama rehing abdi teh ieu sareng Jang Sarji ka di desa perkawis ngiring bingah kalayan ngahaturkeun milu jeung nikah ka Nyimas sareng ka Aden. Mugi-mugi panjang jodoh dibuka ya dina kajemaran su. Kali perkawis bari ngauningakeun perkawis Jang Sarji nanging langkung ti payun mama parantos tumaros kalayan tos aya waleran ti Jang Sarji. Janten kaung abdi tos teu kedah panjang lebar deui nu kapihatur mung nyambung saur ti Jang Sarji. Mugi dina waktosna mama kali Ibu Haji oge Nyimas sareng Aden ulah teu sarumping dina waktosna. Sanes ari bade itu mah mung loyong ieu we kapayunan ku para sepuh kalayan disuhunkeun barokah ti mama kali ti Ibu Haji. Insyaallah mudah-mudahan teu aya halangan harungan sarerea. Initna mama di mana Jang Sapnan? Di rompok we mama. Jam sabaraha? Tabu 7. Jam 7 isuk. Beres anjing mama sabodos dongkap ka ditu anjing keneh jalaran saur ti ditu teh akan dikana tabu 8 anjing. Mereka naon di dieu teh? Anu teh pamangan we kana kol we kaungan Pak RW ama. Direk kamari ya anjeunna parantosan nemeun perkawis kenaran mah saurna teh mangga bade age diangge aya 2. Dah, geuning bag aya nu mereng nginjem mobil. Terus mama. Di dieu teh aya 2 mobil. Anu teu 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 aya 2 mobil. Anu t
Kitu we atuh Ibu Haji mugi dina waktosna ulah teu dikairingkeun jalan teu aya deui sesepuh warisane semamama. Atuh ka Nyimas sareng ka Aden ulah teu kairingkeun Aden. Insyaallah mang mudah-mudahan dina waktosna ulah aya pamangan. Punten atuh mama bade unyuk permios bire parangtos ieu kabujeng burit sun. Cek Mang Sapnan bari ngajak sasalaman. Mangga Jang Sapnan hatur nuhun kana bantosanana nya. Sami-sami mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waler mama ajengan mulia. Kitu deui Ibu Haji Romlah jeung Cep Beni ngawaler rejut Mang Sapnan jeung Sarji Taruru. Teras ngaleos barali kereket pantol hareup ditutupkeun ku Ibu Haji Romlah. Ari mama ajengan mulia teras angkat ka masjid margita cenah tepan asar. Sedeng Nyimas Malati jeung Cep Beni ka kalamar ngadon ngobrol meni uplek. Sakapeung jep jempe meni asa simpe, sakapeung karing Nyimas Malati nyeleukeut seuri. Bukan jeung seuri teu naon sababna pantok kamar nutup. Kabeneran Mang Nawawi bade gana ti tukang rojol ka patengahan. Nu maksud narek ngelapan kaca sabab katingali kalotor maklum dicarabakan ku barudak. Tina kituna keur Mang Nawawi aya kubeng batanaker rek ngelapan kaca teh anggur ngaraneg deukeut pantok kamar Nyimas Malati dumeh ngadengen sesurian ti jero kamar. Sakapeung jep jempling meni kawas gaang katinca. Ari katamah-tamah Ibu Haji lungsur ngadoni sisi empang hanapeun tangkal awi haur bari maraban lauk ku uut lembut. Ya cikenya sekali dirapalan senya kisah di kamar deui. Pengina disebut malikan menikah dapat sini terus we hupet ngesang. Yang ngirimkeun jurus bobot salawe ketiga. Aing mah juga nya aduh. We salawe kaji. Jadi mah semia aku rarangu kitu serina deui aja. Ini tinggal belum hiju. Yang tinggal robot deui bandesna keur arocon we. Aduh. Naon dulunya bandesna teh sini mah sebeunang ku jurus tugar gunung teh ngajeblag we. Nyan rame moy baingan dina wayang golek sok rame ka subuhnya ke. Anu mino ka bale nyungjung teh jeung pling beja cing. Ye. Eta Nyimas nyeleukeut kitu. Ya. Dan dia ini cek Mang Nawawi kawas nu teu hidang. Ngadon tegeren dengan sorangan bari ceuli teu sirikna diantolkeun kana pantok. Nah itu keur kitu berai pantok kamar muka untung Mang Nawawi rikat gancang pura-pura ningalian almanak dina tembok deukeut pantok kamar Nyimas Malati. Keur naon Mang Nawawi? Ieu Nyimas ningalian si almanak cumal Mang Nawawi. Boga rencana naon make ningalian almanak segala boga janji rek apel ka bisa ritem. Hehe, jangan Nyimas ya. Ngawasi itu majakeun bari apel we ka bisa ritem sih. Memang apel kadinya teh tadi teuing we pada ngabobari pisang ka raja tuyul. Geuning we teu mang sage bangil. Sok ngaco Mang Nawawi mah apa manggulkeun kasur ulah nek dipoekeun mun aya kana poyan. Gablek masang gila tarajena di hareup. Oh, kamu kasurna wae jadi keluarkeun aja. Jeung anggeulna Mang Nawawi lah keun anggeulna mah ku abdi di bawahan. Ieu Mang Nawawi kasurna kumaha Cep Beni regeyeng atuh Mang Nawawi manggul kasur meuni siga nu hampanginakeun. Tuluy dibawa keluar sok dituna di luhur taraje nu ditumpangkeun dina bangku awi. Atuh Cep Beni mawaan angel jeung guguling dipoekeun dina luhur kasur. Geus kitu mah prak Mang Nawawi ngelapan kaca nepi ka harerang kawas tadi. Waktosna sae para mitra.